Para mitra sadaya nuju ngadangkeun dongeng nu judulna nyaeta Kajiret ku Pitapak. Ieu dongeng para mitra karangan Bapak Tatang KS ayeuna nincak bagian ka-38. Atuh Mang Jaya sapara kanca ngaturkeun nuhun ka Subdrikom Dangun nu sami-sami ngabandungan dongeng. Ulah kirang-kirangnya ngahapunten dina kakirangan sareng kalepatanana, tangtosna oge dina ngadugikeun ieu dongeng seueur kahilapan sareng kakirangan. Atuh kalayana tas nami admin sareng kru ti Mang Jaya Official, Mang Jaya nedah hapunten ti para wargi sadaya. Margi moal anu sampurnanya para wargi, aya we kurangna teh kitu. Kurang itu teh, kurang ieu teh. Aduh, namun ieu mah nyangakeun we saayana gitu. Saayana gitu teh nyangakeun. Carios nyambung judulna Kajiret ku Pitapak karangan Bapak Tatang KS. Ayeuna Mang Jaya ngahanca bagian ka-38. Mugi-mugi dongeng-dongeng ti Mang Jaya Official tiasa dianggo hiburan pang beberah mana. Hatur nuhun kasadayana. Kade ulah lali para mitra subscribe nanya sareng locengna kitu nya. Mangga duanana ditoyala para wargi kitu hatur nuhun, hatur nuhun, hatur nuhun. Mangga dongeng urang lajengkeun Kajiret ku Pitapak karangan Bapak Tatang KS dina bagian ka-38. Wilujeng ngadangukeun. Para mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Kajiret ku Pitapak karangan Watatang ayeuna teh nincak bagian ka-38. Para wargi anu mulia, dugi ka kitu-kituna para mitra nyaeta lalakon Sukarna memang kadungsang-dungsang alatan anjeunna rek bali ka Garut ka Cibatu. Atuh harita teh duitna anu maling atuh cenah pakeanana pon kitu keneh dugi ka dungsang-dungsang anjeunna sakaparan-paran. Tungtungna anjeunna ngilu ngarerep di hiji patempatan malah harita teh keur ngilu salatnya. Malah aya hiji ajengan harita para wargi sadaya nyaeta nanya ka Sukarna. Mangga para wargi sadaya urang teraskeun hanca ieu dongeng malah mah para wargi harita teh ku mama ajengan Sukarna dibere sarung, dibere pakaian lungsuran oge jeung dibere duit 1.500. Para wargi urang teraskeun hanca dongeng nu judulna nyaeta Kajiret ku Pitapak karangan Watatang dina bagian ka-38. Kumaha terasna dongeng, kumaha geletuk batuna kecebur caina. Nah tiasa ngarangkep Sukarna ka ieu ka Neng Muti atau Hatani Mutiara. Nah penak deui sareng nu janten putrana Sukarna urang teraskeun hanca dongeng masih keneh panjang. Mama ajengan teras lungsur ti masjid muli heula ka bumina. Da puguh bumi mama ajengan teu sabara jauh ti masjid teu kungsi sawatara jongjongan. Sumping deui ka masjid bari nyanak. Bungkusan duka naon eusina. Sedeng Sukarna harita geus aya di luareun masjid keur ngajanteng. Yeuh ujang hatur lumayan we sanes mama ngahinakeun. Peuriheun nu sae teu aya ieu mah kangge ujang ibadah. Sinyang sarung hiji, kameja kampret hiji sareng kopeahna. Muga ku ujang kedah ditampi ieu kangge ngagalih sirop di jalan. Ajengan masihan lungsuran samping sarung sareng baju kampret katut kopeah. Atuh duitna 1.500 perak puguh we keur Sukarna mah. Ngarasa atoh campur sedih. Ari atohna dibere samping jeung baju katut duit mangkaning Sukarna teu boga salin pisan. Kitu de duit ngan boga 200 perak eta ge ladang musapiran. Ari nu dipake sedih ras kana pernasiban tepi ka ngalaman sangsara kadungsang-dungsang. Mama unjuk rebu-rebu nuhun laksa ketika bingahan. Kasayan ti mama ditampi pisan lahir batin. Kalayan mudah-mudahan kasayan ti mama kenging imbalan ti Gusti Allah. Cek Sukarna bari nyuhun bungkusan jeung duit di barung kucimata nyalangkrung. Sawangsul na ujang heug ku mama didoakeun. Mugi-mugi ujang aya dina kasalametan kalayan sing dugi kanu dituju. Oge mugi-mugi ujang sing saterasna ngalaksanakeun ibadah kalayan mugi-mugi Allah ngahapunten kana sagala rupi kalepatan ujang nu parantos kalangkung. Saur ajengan masihan atikan kalayan ngaduakeun ka Sukarna.
Hatur nuhun mama, punten atuh abdi bade unyuk permios. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waler ajengan jerut Sukarna turun ti masjid tuluy ngaleos bari ngelek bungkusan. Hate ngarasa bunga anu eueuh babandinganana kalawan ngucapkeun alhamdulillah kanu maha kawasa. Ku ayana Sukarna meunang rejeki nu teu disangka-sangka. Didinya Sukarna kakarat timbul gede kapercayaan yen Allah maha adil, maha welas, maha asih. Sanggeus harita rada jauh ti masjid reg Sukarna eureun. Maksudna marek megat kendaraan sababoga duit pamere ti ajengan. Ceuk pikirna, lamun leumpang mah iraha pinepieunana ka lembur. Atuh teu kungsi setengah jam rentang-rentang aya beus jurusan Sukabumi Bandung. Sukarna ngacungkeun leungeun, sanggeus beus deukeut reg eureun kalawan teu hararese. Sukarna ngalacat naek gek diuk dina di tukang kabeneran aya kursi kosong. Dius beus maju deui tarik sadatangna ka kota Bandung. Sukarna teu terus kebat ka lemburna, malah nyimpang heula ka kantor pos meuli amplop jeung perangko katut kertas tulis. Manehna ngadonyieun surat ke Raden Amir mitohana di Jalan Dago. Sedeng ngabolpoin mah meunang nginjem tinu dagang nu dibelian kertas. Ampir aya kana sajamna Sukarna nyieun surat kakara beres. Sanggeus dirapet diasupkeun kana koropak pos. Tuluy ini tumpak beus kota ngajugjug ka terminal Cicaheum. Rekebat balik ka sarakanana di Cibatu Garut. Duga geus tepi duka acan dina poe harita Sukarna ka lemburna. Kacaturkeun isukna kira-kira pukul 3:30 pasosore. Den Amir bapana Neng Mutiara kasemahan ku uana, tayalian ku Wahaji Muksin. Nu maksud Wahaji Muksin ngahaja ngalayat Nen Winarni, wireh teu damang cenah tos aya kana 10 dintenna. Waktos Wahaji Muksin nuju ngawangkong sareng Den Amir di patengahan, datang pagawe pos ngirimkeun surat kalawan katarima ku Maupi, lanjangna nu keur sasapu di pakarangan bus Maupi ka jero. Anom ieu aya serat, cek Maupi bari ngiwir-ngiwir surat. Surat ti saha Maupi? Taros Den Amir bari ngaliri. Duh ka anom jalaran mamah teu tiasa maca mung anu ngintunkeunana nyana kertas kareta mesin. Temal Maupi ngasongkeun surat ka Den Amir. Geus kitu koloyong Maupi kaluar deui bari nutupkeun pantong. Surat ti saha Den? Waros Wahaji Muksin bari neuteup. Ih, geuning ti Sukarna wa. Aduh mung teu dialamatan. Waler Den Amir. Cing baca kadinya uang ngareungekeun sugan aya wewengan perkara si Neng. Ari aya wewengan mah padumukanana gampang nyusuna atawa ti dieu disuratan ngabejakeun inungna gering. Saur Wahaji Muksin. Teu hararese amplop dibuka sarta eusina dikaluarkeun geus kitu atuh derek-dek we. Ku Den Amir diaos payuneun Wahaji Muksin unina kieu. Kahatur kapayuneun apa rawuh ibu lengah di bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinarengan ieu serat langkung ti payun abdi unyuk tumaros kumaha apa rawuh ibu wilujeng. Nuhun upami warilujeng mah eta nu ditadaku abdi siang kalayan wengi. Sawangsulna abdi dina danget midamel ieu serat alhamdulillah lahir mah aya pangesto. Kalih ti eta mugi apa sareng ibu ngahapunten kana sagerupi kalepatan abdi lahir tumekaning batin. Oge mugi apa kersa maos serat ti abdi. Dupi maksad abdi ngintunkeun ieu serat utami nama bade ngauningakeun perkawis tuang putra sareng tuang putu. Mun dimaksad teh perkawis mutiara, anjeunna aya di kota Jakarta mung teu ngahiji sareng abdi. Terang sote mutiara aya di Jakarta nalika anjeunna ngalayad ka abdi ka rumah sakit. Jalaran abdi tos kenging kamusibatan. Nu salajengna sakali deui abdi neda dihapunten. Teu tiasa ngadeheus ka apa kalih ka ibu mung tiasa ngintunkeun ieu serat. Utamina mah bade nyangakeun tuang putra getihna satetes rambutna salamar, ambekanana sadami, tiluhur sausap rambut ti handap sahibas dampal. Ti danget ieu abdi parantos teu ngagaduh-gaduh. Tumali kitu bilih dikersakeun enjing pageto tuang putra aya ka dieu. Mugi ku apa sareng ku ibu ulah teu ditampi. Jalaran abdi mah batan sakieu kasebat jalmi tunggara teu aya kagaduh. Bujeng-bujeng tiasa nyenangkeun ka tuang putra, kapun anak ge bati emutna we teu acan tiasa nyimpen kanyaah, ukur tiasa masihan doa kapun anak. Upami teh mah jaganing geto anu bade mileuleheungkeun deui ka tuang putra, mugi ditampi ku apa kalih ku ibu. Dan abdi mah parantos teu ngagaduh-gaduh kalayan abdi ridho lahir batin.
sawang sulna upami anjeunna teu kagungan caroge dihawatos ka anjeunna. Mung di mana abdi hoyong tepang sareng pun anak mugi ulah teu kawidian ku apa sareng ku ibu. Rupina dicekapkeun ugi ka dieu bae. Pamungkasna mugi-mugi apa kali ibu aya dina kawilujengan saterasna. Kitu deui tuang putra mugi-mugi pepenak sareng kasinugrahaan. Pepeuriheun kapungkur nalika dipihukum ku abdi, ukur tiasa kabantun prihatin. Buktosna abdi pun Sukarna. Kitu dina eusina eta surat ti Sukarna. Maksudna nyerenkeun Neng Mutiara. Atuh menang sawatara jongjongan Maden Amir ngahulang, duka ngaraos sedih, duka ngaraos haraneg ku ayana basa-basa kitu ti Sukarna. Tah geuning geus aya basa kitu. Ti salakina moal jadi pamikiran teuing Aden. Mana kitu ge salakina geus teu mampu ngabayuan pamajikanana. Balik-balikan manjang watir ka salakina mangkaning tas meunang kas musibatan. Asal ulah dipepenta ku urang we supaya manehna nyerahkeun si Neng. Ari kitu maniat manehna moal matak jadi dosa ka urangna. Ngan eta we teu jelas dumukna ukur nyebutkeun aya di Jakarta we. Ayeuna mah geus tong dipake pikir teuing kitu nya si Nyimas lantaran salakina si Neng geus nyerenkeun. Atuh jaga ninggeto si Neng aya ka dieu ulah dibudian ku Aden malah kudu gancang diaku sakumaha mistina. Perkara nu geus mah geus we tong diutik-utik deui bisi nambahan panyakit ka indungna. Da kasawang ku mah Nyimas teh gering teh lain panyakit-panyakit teuing tapi gering pikir nyaeta balas semikiran nu jadi anak. Da nya kitu satunya ahna ge indung kanu jadi anak. Sate melangna ge indung ka anak pasti aya melangna. Di mana aya nu rek miharep deui ka si Neng tong make diengke-engke kawinkeun we terus asal kanu bener-bener barisnya ahna, baris bumelana turnya ka anakna. Sakitu amanah ti uama omat di mana si Neng balik ulah rek diharu biru ulah diganggu deui bisi manehna beuki ngajauhan. Leheung lamun ngajauhan atuh hal ngajauhan bari imahna page narajang imana ipi sebenang kagoda ku pangajak setan boga lampah serong nu ingkar tina papagon agama. Beuki komo matak jadi pikiran ka urangna. Saur Haji Muksin ngaburukan Den Amir nuju melenguken. Moal wa tangtos ku abdi bade diangkeun sakumaha mistina. Kapungkur mah leres we abdi teh kaliasan sasangem wa. Kitu deui ka salakina waktos anjeunna kapungkur ka dieu kalayan ku abdi seep-seep dicarekan. Wireh abdi maos koran yen Sukarna janten buronan kabur tina tahanan. Waler Den Amir ku ayeuna mah sadar aya emutan bade ngangken kanu janten putra. Para wargi anu mulia, urang teraskeun hanca ieu dongeng. Sakumaha nu kauninga harita Den Amir ku ayeuna mah sadar aya emutan bade ngangken ka putra. Atuh ngadenge caritaan anu jadi alo kitu, Wah Haji Muksin ngakariska cida ngarasa bunga. Atuh kitu deui kasalahan jang Sukarna kudu dihampura ku Aden. Ulah jadi hate, ulah jadi ngunek-ngunek kudu dibebaskeun, bebas bang belas komo kitu dina surat manehna geus sanuk-sanuk menta dihampura. Sabab kacida alusna kacida bagjana lamun ceuk urang kasebut umat Allah daek silih hampura. Danya kitu kasebut manusia mah teu awewe teu lalaki kudu bae aya kasalahanana. Entong boroning nu sejen dalah uage pasti ari kasalahan mah atawa kahilapan mah aya. Dupi perkawi serat peryogi diuningakeun ka biangna Mutiara wa. Entong geus we surat mah simpen ku Aden. Tong make ditemongkeun sagala ka Nyimas hayo ke asa kahudang deui. Ngan engke di mana Nyimas geus sadar heung caritaan nu lemah lembut. Nyaru dimaksud ku teh supaya Aden nyaritakeun moal rek ngagugu wae nafsu. Samalah di mana si Neng isuk pageto balik moal burung dirawu di pangku. Jadi ka Nyimasna tenangeun sabab kamari ieu Nyimas nyarita ieu ka ua. Sasauran kumaha wa Den Amir neuteup nyaeta nyari Nyimas teh nyarita ieu. Wa kahayang abdi mah papahna Muti teh ulah keras-keras teuing kanu jadi anak. Keheul kaminantu mah kaminantu we tong terus keheul kanu jadi anak sorangan bisi manehna baluas seug luas nemahan pati sorangan.
atawa enteng na ngejat kanu jauh bari teu panggih deui. Da hade goreng eta tesan geti bapana. Tak kitu nyaritana ka ua teh, nu mata ku Aden kudu dicaritakeun. Gerapek lamun Aden aya caritaan kitu, anu sakumaha dicaritakeun ku ua bieu, insyaallah Cinyimas bakal berag deui ka Wasasari. Kapan ari kitu bae mah hulang jentul ka Adena piraku teu kaluman. Dibawa ka dokter da lain ubaran dokter, ka dukun pon kitu keneh. Malah dibawa ka dukun mah bisi aya carita anu matak nambah-nambah panyakit. Tapi kitu ge paralun lain ua suudon atawa teu percaya ka bagian dukun. Nganurutkeun pangalaman ua istri baheula waktu kata Rajang Gering ripuh ku jenatna indung ua istri dibawa ka dukun. Ceuk dukun teh ieu panyakit jeunan ti jelema nu sirik. Imahna belah kulon yang hareup kidul. Puguh we lamun ceuk ua percayaan mah bari nganteur hawa nafsu kawasna. Harita keneh ge ua jogol jeung nu jadi salaki adi ua. Sabab eueuh deui imah nu nying hareup ngidul bari sakuleuneun imah ua nyaeta imah adi ua. Gancangna carita, si dukun teh kudu mani ka 7 pancuran. Sanggeus mani di 7 pancuran terus kudu ngadapang dina jero lisung. Atuh ku istri teh digugu we sakumaha panitah dukun teh. Ari katamahan dihatean ku indungna. Batan cager kalau istri jadi budung. Da eta meureun merang ku tina lisung. Isukna atuh dibawa ku teh ka rumah sakit, ana dipariksa ku dokter teh goreng gejala tipes. Nya ku dokter diberi resep. Sanggeus meuli ubar mah dibeuli kalawan didahar ku istri teu mangkuk 2 poe ge. Harita teh rada lumayan. Nepi ka kiwari teu karasa-karasa deui, lain kitu mah panyakit emplu. Geus ua istri ge seuri koneng geus na mah heueuh. Jeung ua seuri deh kitu Aden carita teh. Wayahna ua moal lila-lila sabab itu ua istri bising deudeupeun. Ongko geus ampir magrib ieu teh. Saur Wah Haji Muksin bari nguniangan. Atur nuhun atuh ua nedapi doana we mugi-mugi biangna mutiara enga damang. Insyaallah ku ua didoakeun kekelanan rek bebeja heula ka Nyimas teu sare kitu. Teu rupina mah ua mangga we langsung ka lebet. Tema Den Amir rebus Pak Haji Muksin lebet ka kamar. Kasampak Nen Minarni nuju ngaherang bari ebong. Nyimas, ua rek baliknya. Ku ua didoakeun sing buru-buru jag-jag deui, ke geus jag-jag ulin ka ditu. Insyaallah si Neng isuk page toge moal burung datang, nu matak tong jadi pikiran teuing. Saur Wah Haji Muksin pamitan ka Nen Winarni. Hatur nuhun ua, salamaktos we ka wa istri. Insyaallah atuh. Ayo atuh Aden, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waler Den Amir bari ngajajabkeun dugi ka teras. Jerut Wah Haji Muksin lungsur teras angkat maksana bade muli. Ari Den Amir kalebet deui bari pantona dikoncikeun gero nyauran Ma Upi lanjangna. Ma Upi. Kah Aden? Ma Upi nemalan bari gancang nyampeurkeun ka patengahan. Cing eta beresan gelas jeung kelerna asukeun kana lomari. Naeur cai rek mandi lah. Nuju anom ke sakedap deui ge haneut. Temal Ma Upi bari ngoloyong mawa gelas urut jeung keler nu dieusi ku kueh diasupkeun kana lomari. Ari gelasna dibawa ka cai di kumah jeung piring kotor. Rengse Den Amir siram teras ngagentos anggean ku piyama. Gek calik ka gedengeun Den Winarni garwana. Nuju ebog nanging ari ku lemah henteu. Kitu ge ngaherang sapertos nuju ngalamun meni anteng naker. Rengse Den Amir siram teras gentos angoan ku piyama. Gek calik gedengeun Den Winarni garwana nuju ebog nanging ari ku lemah henteu kitu we ngaherang sapertos nuju ngalamun meni anteng naker. Mamah ari mamah geus dahar acan. Den Amir mungaran sasauran. Atos nembe da sareng angeun bayem. Waler Den Winarni. Syukur geus dahar mata ayeuna papa rek aya picaritaeun ka mamah. Tapi kudu bener-bener diregepkeun kieu mama heueuh dipikir-pikir mah nya ka ayeuna keun papa teh ngarasa dosa.
Boh ka mama, boh kanu jadi anak ke rumah sa papa sok babari emosi. Ku kituna papa menta dihampura bisi aya carita anu teu merenah atawa nu ngajadikeun kateungeunah kana hate mama. Diheula papa rumah sa kejem, rumah sa nyarita kasar kanu jadi anak nyatana ka mutiara. Tapi ukur dina tungtung bibir wungku dari tembus kana hate mah henteu. Kitu sotenan supaya nu jadi anak ngarti maksud nama. Ngan kulantaran mutiara atah kene can ngarti kana maksud jadi kolot. Dianggapna teh salah tepi ka manehna luas ngejat mawa budak. Ayeuna papa sadar kalawan janji moarek nyieun kakerasan kanu jadi anak lamun teh mah isuk jaga ninggeto mutiara jeung anakna balik. Ku papa moal burung dirabu di pangku sabab burung palung bodoge-loge tetesan getih papa pribadi. Samala papa geus hayang sagok-gokeun pangih jeung nu jadi incu. Moal boa incu urang geus ninca ka rumaja. Atuh saja batik kitu lamun teh mah mutiara aya nu miharep deui, papa moarek ngahalang-halang, moarek ngajujurung kari gumantung kana kasuka manehna asal kanu bener-bener baris nyaah ka manehna jeung kanu jadi anakna. Ulah samodel baheula boga salaki kasukarna, batan bisa nyenangkeun mah kanu jadi pamajikan malah ngawirangkeun ka sarerea ngadon jadi jelema buronan. Dikawinkeun sote baheula mah kapaksa nutupan wiwirang anak urang. Teu sirikna beurang peuting papahna nereda kanu maha kawasa. Kahiji sang kanu jadi anak jeung incu bisa balik deui ka dieu, kaduana sing buru-buru aya nu ngangkat derajatna. Jelas nama sing buru-buru boga jodoh kadunya jeung kanu bisa nyenangkeun dirina, saur Den Amir. Satengah ngabeberaha teh kanu jadi pamajikan anu keur ngungun ngemutan ingkang putra sareng putu. Nuhun ari papa tos sadar kalayawan aya kaemutan kitu mah. Danya kitu papa upami bade nganteur hawa nafsu atampi bade diangge ka teu raosan mah. Moal aya tungtungna cenah eta pangalaman kapeurihan mutiarakeun etang-etang jadi pangalaman kangge anjeunna. Kalayan mudah-mudahan ulah kaalaman deui. Neme saur papa upami jaga ninggeto aya nu rek miharep ka mutiara. Moal bade dihalang-halang, moal bade dijujurung. Sok sanos abdi getika pungkurnya kitu miwarang henteu nyarek henteu mutiara gaduh bojo kasu jodoh kasukarna. Taina sawangsulna. Atuh kangge abdi bade tumaros ka papa eta kinten-kinten kumaha upami jaga ninggeto. Aya nu bade miharep deui ka mutiara. Nen Winarni neme kersa sasauran kalayan raraina. Rada marah mah teu samodel tadi alum lir langit anu angkeb ku pihujani. Kumaha tina perkara naonana mama. Den Amir malik naros bari neuteu. Muhun tiasa kitu nikah deui kanu sanes. Kapan mutiara teh dinten teu ge masih keneh katalian hukum ku Sukarna. Nu hartosna mah teu acan dipirak. Oh, perkara eta. Moal nepi ka teu bisa kawin deui lantaran Sukarna geus aya kecap nyarenkeun anak urang. Tos nyarenkeun iraha kapan ti kawin Sukarna dihukum ge dugi ka ayeuna. Teu acan pernah ka dieu-dieu deui. Bener ari jinisna mah. Ti harita nepi ka kiwari eueuh ka dieu-dieu. Ngan manehna geus ngirimkeun surat samalah tita tadi ku papa rek ditemongkeun ka mamah teh. Ngan ka Uwah Haji ku Uwah Haji dicarek ulah waka ditemongkeun. Bisi matak namahan ngaganggu kana pikiran mama. Saha nu ngirimkeun suratna ka dieu? Nen Winarni teras gugah. Ai nu ngirimkeun mah pagawe pos ngan katarima kumaha upi kabeneran manehna keur aya di luar. Taya suratna ge samalah tadi geus dibaca ku papa hareupeun Uwah Haji. Cobi aos kumaha cenah unggelanana ti Sukarna, saur Nen Winarni miwarang maos serat ka Den Amir carogena. Atuh teu hararese paralaku Den Amir di aos ti awal nepi ka akhir. Kalayan diregepkeun ku Den Winarni. Ah kitu basa-basa ti Sukarna teh mama. Jelas nama nyerenkeun anak urang. Ti saseret poe ieu manehna geus nganyatakeun teu ngaboga-boga deui. Nya kahartina ku papa mah saolah-olah ragrag ikrar nyerahkeun mutiara nalak kieu teh. Nya ari tos kitu mah teu naon-naon mung eta we upami mutiara gaduh pijodoheun teh.
kedah ngaluarkeun biaya nyalira kang meser serat talakna. Ari perkara eta mah terserah salakina nu rek miharep ka Mutiara. Daekeun wae ngaluarkeun biaya pasti jadi kawin ke anak urang. Api ari lalakina bener-bener misuka mah sapira aku teu daek ngaluarkeun biaya keur meuli surat talak. Waler Den Amir bari ngalebetkeun serat kana laci teu ale. Mung eta we Sukarna nyebatkeun Mutiara aya di Jakarta teh teu jelas alamatna. Pami jelas mah seratan ku papa supados anjeunna enga-enga muli. Keun bae. Sanajan teu disuratan ge da ceuk Wah Haji pasti bakal balik. Teuing ari supage tomangan pasti kada balikna. Nu matak geus ayeuna mah keur mamah ulah rek marungkawut wae hate. Angguran doakeun wae nu jadi anak incu sing buru-buru datang kalawan aya dina kasalametan. Sajabati kitu sing buru-buru pinangih jeung kasinugrahaan. Sing cager bager, sing soleh, atuh katunggaraan anu baheula. Ulah ka sorang deui, boh kudu jadi anak, boh kudu jadi incu. Walor Den Amir keur kitu torojol ma upi lanjangna ngelol tilawang. Para wargi kaum dangu, atuh harita Juragan Amir teh nyaritaan kanu jadi pamajikan tina urusan, nu jadi anakna keur kitu torojol ma upi lanjangna ngelol tina lawang. Anom bilih bade tuang mah parantos disayagikeun ku bibi, bilih ka bujang tiis deui angeuna. Nom tos kaingahaneutkeun. Cek ma upi. Laporan di ditu mah kanu jadi dunungan. Nah mun asa kabeneran pisan ma upi pugu abdi teh. Angkaan magrek dahar ari heug jadi bejaan pisan sok atuh urang dahar bareng jeung papa saur Den Amir asa diemutan. Mangga we bade tuang mah neme abdi matos neda ieu nasi tim sareng angin bayem pilih bade tuang deui atuh nen da itu aya keneh timna mung atos ditiis pangin tur haneutkeun heula ku bibi maupi mairan moal areungap keneh bi. Warnen Winarni koloyong Den Amir keluar ti kamar teras tuang di kamar makan nyalira. Ari maupi harita terus ngurutan bitis Den Winarni margi palai di peuseulan. Salabeting di peuseulan teh Den Winarni ngageletis we nyauran perkawi Sukarna geus ragrag kecap para perantaraan surat nyerenkeun Neng Mutiara. Kitu deui perkawis carogena disaurkeun ayeuna tos sadar kalayan aya maksud bade nampi kasumpingan ingkang putra sareng putu. Janten serat anu tadi teh ti jangkarna nen Cek maupi. Nya ti Sukarna cenah mah katarima ti pagawe pos ku maupi. Leres nen maupi nu nampina oge. Duh nya nuhun ari tos kitu mah nen. Janten ngaros jongjon ka nen sareng ka Anom. Mugi-mugi we neneng sing enga-enga mulih kalayan aya dina kawilujengan. Muhun diemut ka dinya mah tong bujeng-bujeng nen kasebat ibuna. Sanos mage tos ngarosono we hoyong enga-enga patepang. Utamina mah sorong hayong tepang sareng tuang putu. Semunut tada teuing we tos parawana nen. Di Jakarta teh di mana nen? Uka teuing da teu dijelaskeun di manana ku Sukarna ge. Nyebutkeun aya di Jakarta we. Asa kumaha nya tahun-tahun teu tepung jeung nu jadi anak incu. Heug diparengkeun datang moal teu asa dina pangimpian. Nya teu kumaha nen nya bingah we nu aya sok sanos mage ngiring bingah malih dianti-anti ti kapungkur. Pami sarumping teh mah bari pada aya dina kawilujengan kedah we ngayakeun syukuran mak nen. Hiji tawis kabingah ku ayeuna putra sareng putu tiasa kempel deui di dieu. Ceuk maupi satengah ngawawadianan kanu jadi dunungan. Waktasna seep.